Aktivitas isuk-isuk di imah almarhum emak. Nah, jadi caritana poe ieu ngendong di imah almarhum emak tah pertama-tama namanya barudak ieu isuk-isuk ngaberesan tempat hees atuh heudak kasurna ge henteu mewah cuman atuh tetep bae nyaman ngaranna dinu kolot mah. Komo lamun keur aya keneh emak mah najan tage sok saminggu 2 kali sok hayang ngendong bae teh atuh heuh betah pan nya aya kolot mangeun ieu mah geus eueuh kolot teu sok paling jarang-jarang bae ieu ngendong ka dieu. Atuh heuh nu penting mah dulur pada cager najan keur pajauhna ge eta mah nu ngaranna jengkolot tetep bae teh sok hayang ngahiji bae teh mun turutkeun mah. Tah di dieu beres rarengse sasapu lanjut aing ngopi heula barudak ja ieu heh lapar rada bae ai pangaruh bae pan ai di kopian mah di entehan rada haneut kana beuteung komo ieu bari jeung dirangina ngan atuh heh ngaseubehan bae kapan. Sebeh ngopi lanjut di dieu barudak aing nyangu heula atuh heudak ja beuteung mah pan penting di mana ge kudu bae aya kejo mah di dieu aing nyanguna ya nyangu seeng. Terlihat ribet tapi dijamin barudak pokona mah ngeunah ngaran-ngaran sangu seeng mah ngeun sahukur jeung beuleum asin doang ge beuh pokona mah poho kahutang ieu lain kucik paribasa coba beh dari yang ngajajal hedak ieu sangu akeul. Tah sangu geus asak geus beres lanjut di dieu aing dak kukumbah atuh heuh jadi depan kukumbah hendak numpuk bae kieu. Kapan ai nek daharna ge eueuh kukumbaheun mah ai eueuh piring nadak atuh gati mentakan ieu aing kudu kukumbah heula tah kadeuleu kuda dak caina ge ngagolontor jaku ngeunaheun pokona mah adem beh. Ulah di deuleu kamar mandina anu buluk kandak ja heueuh aing ge nyaho ieu mun buluk ngeun kutabah ieu cai mah pokona mah teu kurang-kurang ngagolontor ngeunaheun cik aing mah make cai ge sapuasna barudak majanta ge nek hayang mandi 7 kali 7 rupa atuh pokona mah beuh beh.